Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang dina channel Api Handy Official. Iya dinas danget ayeuna urang sami-sami medar perkawis sajak. Peryogi kauneko sadayana wirahing disebat sajak nyata salah saiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa Ugran. Sok sanajan ditulis dina wangun Ugran tetela sajak mah teu pati ka ugar ku patokan-patokan jumlah engang saban padalisan jeung jumlah padalisan dina saban pada seperti dina pupuh atanapi dina sisindiran. Dumasar kana asal usulna sajak mangrupa karya sampuran anu jolna tina sastra deungeun atanapi ti Eropa. Nah, nyata pangaruh tina sastra Eropa ti mimiti kira-kira tahun 1840 genep. Nalika para pangarang Sunda khususna pangarang ngora mimiti mikaresep ngareka wangun sajak. Anapun pangarang Sunda anu naratas gelarna sajak nyaeta jenenganana Kis WS. Iya, eta perkawis sajak. Seueur pisan panyajak-panyajak anu jolna ti tatar Sunda. Salah sahijina aya Kang Godi Suwarna. Sasi nu teu apal ka Kang Godi Suwarna. Anapun lian ti eta aya sababaraha contoh kumpulan sajak jeung pangarangna. Salah sahijina aya lalaki di Tegal Pati, pangarangna Sayudi 1863. Lajeng aya Jante Arkidam, pangarangna Bapak Yifrosidi. Tepung di Bandung, pangarangna Rahmat M Saskarana. Wasiat Konglomerat Bapak Taufik Faturrahman. Aya judul lalaki langit, pangarangna Junior Sodiduan. Jagat Alit, pangarangna Godi Suwarna. Maung Bayangan ETRS, Jamparing Hariring Dedi Widyagiri. Aya naon di Cinaon, Wahyu Wibisana, Kidang Kawiasa, Ciret Isnendes. Katiga Yayat Hendayana, Gondewa ETRS, Lajeng Jiwa Lupat, pangarangna Kang Godi Suwarna. Lian teh tau ge aya unsur-unsur saja nu kahiji aya nu disebut adegan lahir, lajeng nu kaduana aya adegan batin. Adegan lahir ngawangku wangun atanapi tipografi, lajeng pilihan kecap atanapi diksi, citraan imaji gaya basa atanapi figuratif, lajeng purwakanti. Anapun adegan batin ngawangku jejer, rasa, wirahma jeung amanat. Nah, oke. Dumasar kana wandana sajak teh aya nu disebut sajak epik, lajeng anu disebut sajak lirik. Naon sih ada sajak epik? Sajak epik nyata sajak anu sifatna ngalalakonkeun, ngadadarkeun atau nyeritakeun kulantaran sifatna ngalalakonkeun dina sajak epik mah bakal kanyahoan satokohna naon ketakna jeung kumaha pamustunganana. Nu salajeng nyaeta sajak lirik. Sajak lirik mah beda jeung sajak epik anu ngalalakonkeun. Sajak lirik mah henteu ngalalakonkeun. Nah, pergi ka uning aku balarea wirahing aya hal-hal nu kudu diperhatikeun dina maca sajak. Nu kahiji tangtos vokal. Vokal pangaruh pisan dina maca sajak. Nu kaduana lenyepan euji sajakna, nu katiluna nada jeung rasa, salajengna wirahmatan di pilentong, tong hilap pamungkas aya nu disebut ekspresi. Rupina sakitu pedaran perkawis sajak. Nah, wilujeng ngabandungan salah sahiji panyajak-panyajak Sunda. Agustusan Yasana Kis WS. Merah putih nukiwari mumpul dirangkul ku langit paul. Baheula kungsi ngelebet dina tungtung bayonet katut pejit murilit. Harita sagala-gala walatra payet peurna, walatra renghab rancukna, walatra pati huripna. Taya nu mendengkreng menulak cangkeng, taya nu paseket-seket siung, taya nu kadedemes mangpang mengpeng. Poe ieu paragpak gapura bangun anu paheula-heula nanya. Ayeuna andi kare kamarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Doa haturan Pak Oto Iskandar Dinata, titisan karya Apip Mustafa. Jungjunan pangnangkepkeun eta nyawa nu indit taya nunanya taya tapakna di dunia. Angin pangusikeun sapangeusih buana yen aya sinatria nu perlaya di wewengkon langit Sunda. Bulan baturan eta nyawa nu ditundung di tempat baktina taya nu daek ngajungjung. He panon poe geura awurkeun panas nu ngaduluk sagala sangkan ieu dada sakumna nyawa Sunda nyaho boga pahlawan dikjaya. Tutugan Gunung Agung 21 Juni 1858. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jante Arkida Yasana Aiposi panon beureum siki saga leungeunna seukeut lawan Cipkoba di pelasan badan palapah gedang Arkida Jante Arkida di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkida Jante Arkida di beding anggep kumendung Jante Raja Alam Peteng matak aji panarawangan manjing kalian sasoroting sinar jarji besi Pak Gade milai kuramona. Mantri polisi ngalir ka dieu bantingkeun karatu bantingkeun dadu wadana ulah nunutan didinya urang ngibing jeung kula Jante Arkida silih tetep wadana jeung mantri polisi Jante Arkida ngabongkar Pak Gade penting tadi ayeuna makalangan dino Tayuban. Nya kaulah Jante Arkida sing saha wani maju rek ditigas leungeunna kula lalaki pedang ngahep-hep sapang lalajoan neuteup ka Jante nu mantana ngembang werang kunaon neuteup ka kula teruskeun ngibing penting nyerek beak rame deui di kalangan rame deui pangaduan Jante masih ngibing nyolempang salendang nguyuk Sloki kasalapan likur. Waktu berang datang Jante ngagoler diburu ku mantri polisi. Jante Arkida nusakam banget ngagisik hayang sidik Jante mencong mantri polisi. Ki mantri tindakan anti kalelewat kabikang ngabokong kajal keur tibrak Arkida ditalikung leungeunna dua sorot matana mentap seudeuan samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahya keluar di panjara
samemeh curug peting kahiji mantri polisi nyungset di dasar walungan tenyawaan. Saha nu jago nuntut bela datang mun kaula nya